maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina syarafa. Bau sama bau keong ceker tak ampun. Emang gergering kan masih baik. Udah keluaran iki itu kan ini gersare di rari musagala. Penyamuan suka naik preman panggalak di sini. Alhamdulillah geus bareres enang pindahna. Tinggal ge enang ngarencanakeun persiapan jeker ngontrol para preman-premanan nusuk marabok jeung nusuk Yarudi. Aing teh main PS doang. Aing teh dina mulus emang ieu beuteung mulus. Yang santos loba PS aing teh jadi mulusna. Eta kumaha rokok kitu mah dibalik kitu kan. Ya, lamun aing ngarokok bener kaos kieu ya disulut ieu na, berarti aing pohoan. Ngajar rek ngaliat duta teh mujas sama. Sama yang sih baru teh mari. Aing menang 15.000 ge. Ari ngarang ngundang anyar mah rek preman rek ajengan rek ngarang-ngarang asuka kobong kudu barang beres jadi kumaha sih. Masih tah. Sok kita bagikan lah. Buru tiket Sabar dulu nah, emang rek menang maneh. Tuyul kan dia mah. Kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tahu seurteuing mi'ata maratin we. Saseur nyata 100 balikan maka bakal datang dina poe kiamah eta teh pamenteuna sapertikeun bulan purnama. dengekeun heula atuh aing. Serius aing mah pokona mah urang ngarempug eta pesantren. Setuju teh sia. Aing mau nang aing. Kumaha setuju PRW? Setuju. Lamun ayana naon lamun demikian ka preman ngaroga hala sia tanggung jawab PRW. Oh, ditanggung jawab. Nah, hari kitu mah abdi sareng para santri bade kadinya. Oh, ya teh. Eta mah non maksud mah tadi Kang Cecep nyaritakeun dirampas gitu eta kalimah tauhid sok ah. Ayo keur hadiran udah santri nyekel bendera tauhid dirampas. Jas lu tak coba terbanyak doi. Orang jabe, orang. Orang jabe. Oh, orang ya. Tanah orang ya, naon? Orang.